Rampes. Saha? Sete. Mundur. Sahanya euy. Aya tamu, Pak. Sahanya? Siapa? Sampurasun Bapak Semar. Saha nun? Makin nun atuh di. Amuing ujang. Siga naon deuleu ka dieu tuh. Kade sian tadi. Jika kitu nya Pak. Aya nu ka dieu geuning. Sung bodas mah jaga bapak geuning. Da ka aing wae sia mah da koplok teh. Naon tempo bapak di tukang juga entok jaluna. Pak, bapak pajarkeun teh entok jaluna cenah. Ceuk saha? Ceuk cepot. Kamana karep sia. Puasa koyo. Marukan aku mah. Was euy. Aya sugan teh eueuh lomang. Aya horang teh di dieu teh loba lomang wungkul. Sugan teh eueuh lomang. Ieu dada mending ngadurudut. Ieu bareuh dada. Sugan teh eueuh lomang. Naon merong. Eta sia geuleuh. Ngomong di kitu-kitu. Di geuleuh kadengina. Teuing atuh aing da teu puguh-puguh. Ai kanu heureuy teh sia. Cicing. Da sia mitina cai ge. Atuh da kuring teh ngomongna jadi kieu. Di aing turunan mana? Atuh sia dehemkeun tuh dehemkeun. Dehemkeun. Heuh, ehem. Sia. Sampurasun. Amin. Amuing. Alah anjir. Gusti. Eta kelenci nepi ka sagada kitu. Nya kelenci kitu sia teh. Naon di atas tuh? Bodas-bodasnya masih ke bapak. Wala, bodas. Geus ngerakeun gituan nih. Uluh sampurasun. Rampes bulan. Rampes. Leres ieu teh Bapak Semar. Amuing. Dulu aya monyet bisa ngomong dulu. Nepikeun ka kitu da wala kaya kanehan ieu. Tabuluna deuk ku aing mun dipake kawasnya. Pake wig ku aing. Ke. Ai salira teh saha ieu nu? Ieu. Wala. Naon? Buru we. Geus tong katutulieun Geuleuh ngadengna ge. Lain Pan aya teh nu kitu teh rupa-rupa teh lagam teh. Nah, aya nu lompat ka itu mah. Nah. Ayo selila teh ka mana? Kaparang mah teh bisa kapanggih. Teuing lagam mana sih itu? Jangakeun sembah pangabatos ngadakeun sam tepang we Bapak. Amuing nuhun sila aing teh ka mana? Kalaresan we abdi teh bade ka salira Bapak Semar. Amuing. Maksudna abdi teh
kenging pancen we pikeun ngadeuheus ka nu nami Bapa Samarnya sasat salira. Kaula teh nya tabade cenah ceuk ti anu pituduh teh mun maneh hayang jadi makhluk anu utama geurang hadeuh sia ka Bapa Semar. Mugia we Bapa kukula bantet bade di angkeun guru Bapa. Amuy. Nah, ada dewek mah teu rumah sakeun ngamuridkeun lucu. Percanten Nabi ka Bapa. Ai pot. Pak. Kumaha itu dulu? Aku lihat pokoknya tuh. Aku lumayan aja doger monyet dah. Urang cang bawa ke pasar ada bantar ujug isukan Senin. Pakai ngamen. Angkeun we kaula janten murid salira. Kaula babakti ka salira. Angkeun we. Amuing. Nu bener ieu teh nu. Leres tina salebeting kolbu. Kaula makulon ka salira. Amuing. Ke, selain teh bangsa naon su? Eta mah teu langkung we bangsa naon. Dan abdi teh saur. Ieu mah abdi teh bangsa wanara, bangsa monyet. Ngan dikerasakeun bisa nyarita. Amuing aya keanehan, aya aneh kitu euy. Aneh euy. Aya aneh bin ajaib. Aya monyet bisa ngomong euy. Aya ge bulan. Ke. Si laing eta jalu danten. Sok rampa. Aya ndogan dua. Oh, berarti jalu saya jalu. Lurus. Ke. Nu bener maksud selain kadita naon? Sejauh bade magurun. Tina salebeting kalbu abdi bade ngabulon ka salira. Sok sanaos abdi wujud wanara, abdi wujud perpusa. Tapi hoyong milampah ka sayan, hoyong ngagapel hidup nu makawasa. Nah, ujang loba jelema tapi jerona sato. Ieu sato milampah kana ka alusan jelema. Era uang acu elehkeun ku monyet. Angkeun kaula janten murid salira. Ke. Si lain saha ngaran eta bujeng-bujeng nami tadi ge jenis kalamin gitu apal tapi mah tos apal jalu sakantenan we nuhunkeun nami ti salira. Kieu we atuh ku dewek diaranan Suta Pawana. Lurus nih aing mah Bapa Maik ai kabdi cepot kira ai komo ka kuring dawala ai kadeung-deungeun bari juga monyet Suta Pawana alus kitu. Cicingjang Suta Pawana itu make bang Pak ulah langsung we Suta kena panjang di wae cu mangkana geus teu ka subuh itu cu saya sok lamun selain bener-bener da dewek mah moal ngamuridkeun tapi lamun selain geus diajar urang diajar babarengan saya hatur nuhun Bapak Semar. Hatur nuhun Pak Semar. Hatur nuhun. Haset. Eta deket sia teh bulu kana irung. Punten. Nyolok kana irung nu bangseng dewek. Punten. Hatur nuhun. Janten kalau teu ditampi. Urang diajar babarengan. Pot. Baturan. Aing boga budak teh bapak teh 3 rupa. Dewek si dawala si garing ayeuna tambah hiji di 4 rupa nya. Sawah boga 3 tumbak manda mamahi atuh warisan teh. Sok bere kamar. Oh, gua kamar pan ku tiluan, Pak. Bere sama atuh. Sama kurut nu paeh aing mah. Bawa-bawa kebagian. Ai sama atuh itu teh sia teh anu salamar. Kukuring, Pak. Nya dipake naon sia? Dipake ubar kali gata. Ampun anak-anak sok katukang punten Kang weh nombe katinggal ieu ieu teh Aldebaran teh lain-lain aing teh
Lain aing mah geus buku cepot. Ah, ulah sok bohong lah. Abdi kaula teh sok sanajan wanara, tapi apal ya nu kieu mah Aldebaran. Lain aing mah cepot aing. Sok sanajan kaula wanara tapi apal kana ikatan lope. Ieu mah Aldebaran tah kaciri aya. Ieu anta ka dieu. Lain aing. Anu kabogohna aman-aman po. Aing mah cepot. Ah, Aldebaran, cepot. Aldebaran ah. Aku wae atuh sugan we mere duit. Aku we kitu. Heeh. Saw atuh. Naon? Ieu tah Aldebaran teh. Wah. Aldebaran depek kitu aing. Aldebaran mah kasep aing nyaho. Aya Aldebaran beureum gitu. Si goblok teh. Jak ribut sama kain. Katuang. Giringan Kang. Awas ini buat Aldebaran kekek waing. Mikir bapak teh mah kejeng tadi mah cicing. Sapraptanepun ieu barang Suta Pawana murid Semar anu enggal anu mangsa wanara. Anu dongkap dinya teh ti nagara Jonggerbang. Patih Jongger Sakti Tumi Bayi Payunan Semar badan. Weh Semar. Jigana ieu. Jadi akang. Jigana ieu. Ieu mah Semar teh kaciri tuh, di jero tuh. Aya nu beungeut na bola sawal hideung. Da ceuk Raka Prabu geus moal salah ieu. Semar. Ulah kaget sia. Amuing saya tidak. Gusti nomor bang alam. Aduh, Gusti eta beungeut juga tomat buruk gitu. Hei, tanu diiket. Saha ngaran maneh cepot? Ih, jelema teh gelo juga. Engko nanyakeun tapi nyebut si teh. Weuh, ieu. Saha ngaran maneh cepot? Ye, si teh. Eta ngaran aing teh nu bieu. Hah? Nu bieu? Wah, teu mungkin ieu. Aya ngaran nu bieu sia teh. Mamun aing ngin undangan ka hatur bapa nu bieu eueuh sia. Mana karep sia teh? Maksud aing teh nu bieu teh cepot. Luyu jeung beungeutna anjing. Elah. Itu tukang Ayo, aya ustadnya nyawa tarompet. Lain tarompet irung koplok teh. Coba ngahina tuh kaing. Yuk. Halo Gusti, nepikeun ka kieu. Wah, ieu jigana bener Gusti. Kacirita beungeutna bodas awakna hideung, kutangna gede. Cicing jang. Amuing saha di tinun? Kaulah dek tumaya, ya Semar lain. Amuing dulu jang. Mana Semar lain? Leres nun. Mana bener hirup geus lila. Dikeresakeun we nun. Eta beungeut mana meunang ngecet asli. Kieu we nun abi mah terang duka meunang ngecet hanteuna mah. Bisik menang milok sia. Hah? Skincare kata teh. Bisa make skincare 3 cm. Saha teh di mana atuh bro? Kaula Jongger Sakti di negara Jongger mah. Anu maksud dek newak maneh mah. Amuing. Butuh ku awak maneh mah. Kangge naon nu? Kangge ceng-celengan? Lain. Tuh ngabodoh apa lah. Oh ya kieu mah. Paling dipake kokol mah deui. Da loba kokol teh gambar aing, gambar si dawala. Loba eleuh, aing ditakolannya teh. Kaulah diutus ki raja Jonggerbang pikeun nyewak maneh. Nyangkalak maneh dibawa ku ulah ka nagara Jonggerbang. Amuing. Nah, ieu teh nun penas si keresah yang dumabarang. Katingali ku ieu
Wanara anu nami Sutapawana. Kalau sandi Wanara tunuju milari patih anu resep patih teh tol kitu rupana. Oge ieu patih ge sami taya kajajaman Iwati ningali ieu Wanara anu kitu rupana. Naon eta teh? Sasya. Bulu na ampun duh. Kau apa yang kena irung? Alergi. Sudah. Tahun sudah. Ayo eta si bulu teh ni alus gitu we. Kotombean, kotombe. Siapa takut? Hebat teh. Kurut artis kita maunya teh mah. Iklan selear. Iklan pantene gini. Alah, ampun. Sudah, naon? Ayo kotombe teh adul teh sudah tahu nanya. Bekalus gitu. Aku jadi tukang sampo lain. Dulu sih pernah pakai sampo lain. Tapi bukti murudul. Setelah aku beralih, beuki eueuh bulu teh. Kadenge ku aing di jero syirik nyokot Bapak Semar. Kitu. Saha sia ti mana sia? Aing tina gerak jeung gerbang. Ngaran aing Patih Jorsati. Urang ajar sia. Samemeh eta Bapak Semar. Sok sia aing. Urang ajar di luar sia. Ayo. Anyir. Boga kukutan euy. Licik boga kukutan euy, kelinci euy. Tata nu make baju tata nu make baju hideung, nu beungeutna beureum. Ulah ka mana-mana sia jeung aing sia duel. Tungguan ku aing. Ampun. Kalejang. Naon si teh kuat kali aing mau nikah gitu. Ku aing mah teu ngarti heuh aing geus sarwal ieu. Kieu mah teman kelalakon ieu luar biasa euy. Aya monyet je, si Semar teh geuning nyebut monyet. Kurang ajar sia. Mantrak kan dia monyet ya. Hebat luar biasa ya.
Macok saya tahu gini. Wes. Wah, sia nampak. Alah, kumaha ya kuring. Aing mah karunya aing mah tah. Aing mah kurang kumaha kamu sudah teh soleh aing mah. Kurang ajar. Het. Wet. Wes. Hebat euy. Alah. Alah. Wes. Wes. Benang siap wae sok. Kumaha sia? Itu awewe. Ngabohong ka aing sia anjing. Alah sia mah bisa nipu. Dieu dek nipu le aing ieu. Alah cilakan semua. Alah sia. Alah anjing balik deui anjing. Alah balik deui. Mecak nih sia mah euy. Sugan aing diberag euy. Teu capek aing mah. Geura sok geura. Init buru. Ayo buru. Nah, tidinya teh sok baik deui sia teh mah geura. Geura. Tadinya tah, tidinya asal tidinya. Cek aing ge tuluy dah. Montong nukang, da imah parabotna pondok. Mal nepi tong nukang tong. Tong nukang ya pacar. Umpe atuh. Wet. Ajar sia. Halo guys, saya mau review nih. Review apa ya? Ini dia guys. Saya mau review nih. Review buta anu eleh guys. Kita coba lihat ya. Kita coba paruru ya. Kita lihat guys. Ada apa di sana? Wow, hitam guys. Berbulu guys. Hebat ya. Tara kapoe tapi tutung. Apa itu? Ih, mengkuning-kuning. Ih, tahi guys. Dia busiat guys. Bola. Bola. Naon guys? Kita dulu dah buta busiat. Busiat. Wing mah teu apal ya busiat teh naon nya? Eta geura bukakeun. Seumur-umur teu apal di ngaran busiat naon nya? Nu kieu mah lain busiat atuh. Naon? Busiat sapiring. Lain busiat nu kieu mah ngising. Ulang parurunya. Colek. Nu kieu teh ngaran upan colek teh nu kieu. Ku upan colek kalah dia delek. Geuleuh da wae, geuleuh si teh.
Pan papatong kalah di pelong. Dah, menang we tawes sakeum yo. Oh. Menang tawes sakeumnya. Lumayan we. Bah! Long sia. Aing dia wawalan tai. Untung beuki aing. Gila aing mah. Ayo busian. Gila shit dah. Berat euy. Aya keneh euy. Ulah, ieu. Ulah hengap kau. Wah. Kenapa maksudnya lain? Sebaliknya sia. Lamunik maksa lewat semar. Paragat nyawa sia. Kurang ajar. Hop. Kurang ajar sia. Curi ke sia. Ruas aing. Kurang ajar anak udis jero si Semar mah karelo kabeh. Bot, Mang Cebot. Ya, Bunang euy. Bunang. Mana? Di ditu. Jauh kene. Tadi payu. Lah mana sabar pengkolan kerja? Dua. Wah, eta deukeut euy. Kurang ajar sia. Ku aing dieu sia. Ku aing mabung sia ku aing. Hiji, dua, tilu. Asa itu euy? Kadede suta. Aing budangna, punten. Kurang ajar sia. Bunang, di mana? Kok di situ? Kurang ajar sia. Rata-rata teh nu beureum beungeut mah deuh. Semua biru pencahan di mana-mana. Hese jauh euy. Salah neundeun aing deuh. Udang sia. Ampun. Kurang ajar sia. Kaya bot, siada dia bot. Itu kaya nanaya kaya di pademukan Semar Badanaya. Bancang pakai buku kalsum pinganan ya pati jongger sakti di negara jongger bang.
nanging tiasa karengsekeun ku wanara tir sutah pawana atuh ya patih teh puncak itu kayana Pati Jongger Sakti lumpat sekali lumpat lape memaksa laporan nyaeta ka nu janten Rajana Prabu Jongger Baksa sampura sungguh si Prabu di kumaha hasil anu mawi Gusti tubuh Nasyat jika bangun anu sedih apunten tiwas Gusti Laksana parentangan babayang pengalusna ucap lempar teguna dijauhan ku dirina sababna bebener tilu kawas tiwas Raka Prabu tiwas naon diuk wah Ketumana Sumadang kaparung ka ujung jaya jumangat urang berjuang wanita Cipeng rek mulang ka memelangan sok sieun mah terbalik deui sukana ti kukupu munti si horeng si rama-rama panyana arek sapikir si horeng sa kamakama kembang ikan di patemenan kumalaya pino kulamunan ayeuna ge seretegan sugana teh sok matakeun beli cingit simpai tangan ulah lali kadirian la la
datang kalena sok proses kanu teu aya cuy leutik dibawa kusir kuledas tempong cadasna nendenati dileleluti ayeuna kantun wasna Pitra pemirsa sadaya rupinanya. Ada semangga kengge sarajeng nanya urang atur gendik ngaosan pamudut lagu. Nu karasan sumpingna eta ti pangresa Bapak Dada. Juga teh aturan kangge ka sadaya keluarga sareng warga Babakan Sari soalnya. Wilujeng ngadangukeun dina lagu nu kapundhut teh sanes Human Dear. Kalayan nu kaduana di apana teh Putri. Di lagu haturan kangge para penonton sadayaran masih aya kira buat kondipuran saudara ngalangkungan lagu nu kapundhutna Daun Iris langkung ti Bayun urang haturkeun Humandear ngaosan pamulutna di Bapak Dadah teh leujeung ngadangukeun.
ngajani kewajiban putra Sunda ngegempang cen ngajaga murah ngamumuleng pikir bangsa ayo rampang saoyo jasa utan kasenian ngajadi cicire nama cicire mulyana bangsa kaukurku aceh seni munduran kemasani umat lama latihan udik manis nu utami sangkan salah pecah diri kesenian kabudayaan sesama saling upaya pekodian keipuran rakyat Terus pada dikaturkeun dina lagu Rupandiar nyaosanti Bapak Dede di Bapak Dada semua. Urang aturkeun lagu Daun Hiris pamrutna di Bapak Teh Putri teh nanggakeun Daun Hiris. tetep dede moal burung dipisong hati kuring moal benang di bombodong daun hiris saksi nama
saksi nanu ngemplok ejo duh panutan diantusan diberitu daun iris kembang nang umyang karuni keindahan ayana di sisi aturan ada di dekok muda ujang panutan imu basa kuring ada di dekok anu bage antang nyawang ayat sana ada di dekok cenah aduh waktu mitina hati jadi honcewa ngabibita daun iris da sisi gawir aduh pun orang babakan sari nu balageun takdir teu beunang dipungkir berang peti abdi temah abdi tawale itiara geningan solaya panutan tampilan kaget dan nirahan ningali kaget dan nirahan ningali kang nembe Prabu Jonggir paksa kaget kasumpingan pati Jonggir sakti bangun anu matapi kasediheun unira mangsangan dikaji kunaha maneh mana para pasukan anu mawi Gusti tiwas abdi teh Gusti parantos dugi eta ka tempatna si Semar teh geus nepi parantos Gusti mana numawi eta si Semar teh ngukut monyet nanging monyet teh gede warnana bodas nya kaula teh pokok begalan pati eta jeung monyet kaula kadeseh malahan parangkot utama parantos sadayana bubar kata urang Gusti eje dai samelo monyet teh sakti ulah ka Prabu lamun kitu carana iwati aing nu kudu nying harepan eta si Semar jeung nyingkahkeun eta monyet mangga Gusti sadaya-daya haling
Haling ku aing sing harapan belah mana pal ditu sia. Ayo. Bapak zaman zaman dulu deh. Amuing, teka harti adalah cu. Naon pak? Eta. Cikeneh dewek teh basyeuh tadi ngomong teh cu. Naon pak? Kasaksi kumaneh? Kumaha? Aya nu datang ka dewek rek guguru niatna bener bari jeung monyet. Aya bejan mah pangkat pati pejabat rek maehan ka dewek deuleu salah naon dewek nyata ti apa abdi kitu dengar tengerti abdi teu herti nu matak teh oge ayeuna teh alam dunya keur harengheng teh ararane araraheng lucu baca dia oge pak baca hati-hati kade biarna sing hati-hati ulah sakalna hei mar tah deuleu geus datang ieu we poe ayeuna loba semah heuy heuh mun ngiriman ka aing da hantu hei 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 hey 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 si jali jali weh si jali 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 dari Semarang abuing dulu ujang tapi kas gede gitu dulu lucu anjir jelemah gede gitu kumaha waduk nanya salapang bakan cari mah beak weh halo eta waduk eta sagede kumaha kanjut nanya saha ieu teh nun aing mah aing jonggir paksa di negara jonggir bang amuing jigana nu tadi ucu tadi tepat dih nanti jigana laporan ka dieu meureun karajana ayana turun tangan laporan meureun ka dununganana aing palang siang jangan aing jigana panos truhan ayeuna ulah kitu pak ulah letik hati ya pak harus optimis jangan pesimis peupeureuheun penting ayeuna ngawer kayak atuh panggung ke sugan udah optimis urang teh doakeun tah pengantin pak mudah-mudahan sing enggal kenging momongan mudah-mudahan malah laki biar geura disunatan pananggap di urang minta DP ti ayeuna anu DP aing ti nagara jonggir mah bener maneh ngaranna Semar leres nun
Teu salah. Letikan setigra. Ku aing rek dibawa maneh ka nagara aing. Digantung sia ku aing di ditu. Ambuing. Digantung teh naon jang? Bapak mah tapalin digantung itu. Pikir. Ari digantung teh Pak. Dibere vitamin. Oh, gitu jang. Bila wih montok Bapak teh. Tempok ribu curut deh. Ampun. Semok gitu. Bagi dia begitu kalau bagi montok ya Bapak mah. Wayahna ku aing dibawa mana-mana. Amuing. Pocong tuh. Dina rungkun. Aing mah tengah teu ku si Suta. Bilang aja ngabong monyet. Sah sampean. Wih, geuning aya kelenci segede kieu. Kelenci berbulu domba deh. Mana? Serigala. Dek naon sia? Aing rek nyokot Semar, haling ulah ngalangan. Sawat jiga maneh raja na atau pati di negara Junggerbang. Bener? Patih aing eleh ku sia, tapi aing so saha nu bisa gara-gara aing. Kurang ajar sia. Sameme nyokot Semar, aing heula hareupan. Kurang ajar. Sok aya. Ayo. Sing hareupan sok. Dikitu wae geus saja oge. Amuing. Ya no jang, tulung aja, ganeng. Kos parawan we tuh. Sok, ek minta tulung ka saha sia? Hah? Ayo. Ayana. Bina-bina teuing sia. Kurang ajar. Mir, galungkeun Pak. Aya anak. Aing ditinggalkeun atuh. Kurang ajar si hayo ulah kumpat ka mana sia. Luar biasa. Bosman. Aya anak. Anak-anak anu itu mah. Mual kuat. Pak, cicing sia. Awas tak cai sia situtungan. Ieu ti urang koalisi. Urang ngahijikeun tanana. Mual kuat tengah lawanan buta. Kumaha carana? So, urang ngahijikeun kekuatan, urang ngahijikeun pamikiran. Bereumkeun. Aceng. Ieu suta pawana di piwarang peureum. Nanging sanes peureum satuluyna. Aceng Semar Badranaya ngagibegeun dirina lumebet ngajadi manunggal canton silatria kitu kayana. Cahya sesekara ningwang nurut cahaya sekarang ningwang cahaya ngilang.
hilang kumilang urang hicikeun Sutapawana. Iya. Malah urang ngaku arana. Iya. Sing harapan tenawa kaula Sangyang Sukma Sejati. Satria saya aran kalau Sukma Sejati atau Sangyang Sukma Sejati urang ajar semana si Samad jeung kaulah sesok sok urang ajar ngadon mere nukang sia mampus edan penas stiker Sangyang tuh mampala. Iya, Prabu Jonggir paksa dijamak iya Sangyang Sukma Sejati. Ngapur risah, leungit tampilan tampak karena si horeng iya teh Sukma kemana Prabu Rahwana masih keneh kukulayaban. Rasakeun kurang ajar sia. Bangsat iya Sutapawana keluar orang si mana horeng karek ebreh ku sadayana horeng Sutapawana teh ieu teh Anoman Probancana Suta anu memang nuju milari nyaeta Sukma mana Prabu Rahwana nu ngencar tina cupu ajar syah asup Anoman, ayo asup syah, ayo, Anoman asup, kurang ajar syah, nuhun, nah asa teu bireuk eta monyet, yang, bapak aing kemana heuh? Modal gitu Pak anak-anakan penting ngurus tai we aing geuning Anoman gitu be horeng si mana horeng Anoman ka dieu geuning jang cu bete kagok urang salin heula cu nurut cahya sesekar ning wa nurut cahaya sesekar niwang salin busana cu geuningan eta teh Anoman ujang dina zaman baheula geuning ucu ngaran-ngarana anu Rahwana Raja Angkara Murka nu maotna marah kyangan ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo kuno kawasa mah ucu kitu we marah kyangan geuning ujang amuing cu tagening ujang cunuk kana waktu ningang kana mangsana cu parantos tabu dua nya ujang sanes kirang sono wati ucu hapunten kasadayana utamina kanu kagungan maksad sakeluargi oge ka panganten nu parantos didahulukeun
atuh pidoa mudah-mudahan sing sakinah mawadah tul warohmahnya ucu sadayana sing salamet utamina ieu desa babakan sari mudah-mudahan sing janten desa nu baldatun toibatun nurbulung punya hujan atuh sadayana nu parantos iring icikibung sadayana panitia mudah-mudahan naon rupa hal kacape tanaga nu parantos kaluar teh sing mudah-mudahan janten nyaeta dipasihan pahala ku Gusti Allah Subhanahu wa taala cuk carios parantos tutup pamitan sanes bosenan sanes waktos jasa patopang dinya ujang salamet anu nongton salamet anu ditongton salamet urang sadayana sakalit salamet tetep salamet nya cuk urang pengkas ila lampahan ku kumang tiniti sebaran sari tutup lawang segota ka merdeka cujang